juragan da euy. Can mayar wae gaji urang aneh urang. Ah. Aya riungan di Kang Junet. Bangkot. Tak kamarana ieu teh. Oh, nu sanesna sigana kapugat hujan ya teh, Pak. Oh, atuh. Ieu mah sambil ngatusan sanes sang kawitan ya. Nya mangga Pak sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci anu parantos maparin urang sadaya nikmat sehat, nikmat Islam sareng tiasa kempel dina ieu tempat. Atuh sholawat sinareng salam mudah-mudahan teras dicurahkeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka sahabatna, tabiin tabiatna, tulugi ka urang sadaya salaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaat ti mantena di yaumil akhir. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Punten Pak Lurah, telat kapugat hujan. Yes. Bisa. Assalamualaikum. Mangga dilajeng Pak Lurah. Hatur nuhun ka palawargi sadaya anu parantos nyempetkeun waktosna kangge sumping di ieu tempat. Alhamdulillah panginten kauninga ku samudayana dina pemilihan lurah kamari abdi tiasa unggul ti calon nomor 1. Teu hilap abdi ngaturkeun hatur ka palawargi sadaya anu parantos ngarojo ngadukung boh dina tanagina, dina materina, atanapi dina saneskanana anu tiasa nyukseskeun dina acara pemilihan lurah kamari. Atuh ieu panginten mangrupikeun amanah kangge abdi. Pamudah-mudahan abdi tiasa ngemban amanah ieu tiasa berkorban berjuang kangge ieu kampung. Amin. Amin. Panginten sakitu wae nu didugikeun. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga tadi leueut wayahna mung saya ya. Nya Pak sakieu ge sor abi mah alhamdulillah. Nya tuh sok dileueut mangga tah. Cincin kagak nonton kawan.
Mam, palura. Terus marah tahu kang eta tahu. Aduh. Enggak rawas kieunya mau na. Berarti siapanya? Sok sing sep tak sing orang. Wah, di mana ya Mas Ayu? Nang mumun tadi. Nah. Noni ini mana? Palura, abi ti payunya. Nah, mah. Aya kepergian di Nusanes. Kemana mana man rusuhan pisan? Aya kepergian di Nusanes kan? Kesadayana di payunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ieu teh asa teu ningalian Kang Ewok. Oh, si Ewok teh nuju teu damang, Pak. Teu da naon tah? Duh, katu teu terang da abi ge rencana we teh dia bade ngalongok si Ewok. Oh, nya atuh. Ah, sok we ngaleut lain mah tah. Tapi ketang mending kena ayeuna mumpung siang kene, Pak. Ya tuh. Kumaha tata we? Mun, Pak. Oh, tak sakantenan atuh nitip amplopnya kangge Kang Ewok. Oh, mana tuh, Pak? Ya tuh abi teras we nya. Ya, assalamualaikum kasadayana. Duh. Waalaikumsalam. Lilis lagi pada uiti payun atunya Pak. Oh, mau tuh kare di jalanannya. Bapak mah ya pe obrolan lajeng palura. Oh, Nuhun nyaris terus dongkap. mohon sami-sami Pak Lurah. Ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, abi ge bade teras nya. Mana? Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, abi gitu bae. Asbaya teh, Pak. Mangga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mun, kapung ka laju. Akang bari ngobrol heula sama juragan. Siga nama ada dinas sih. Mohon Aya piobrolan naon ieu teh juragan? Kebenaran si Asep naulnya. Oh iya ya. Si Asep ka mana? Betul, Kak. Kan eta mah anak buah palura. Tenten bari ngobrol naon kan? Jadi kieu palurahnya ya. Saya selaku jalma beunghar di lembur ieu ya. Ngerasa kahina ku si Asep. Nah, kitu juragan. Nya puguh teu ngerasa dihina kumaha. Kapan palurah ge apal kan si Asep teh jalma teu boga. Dar kalah bobogohan yang budak saya geura. Tapi teu kitu atuh juragan. Ai Gusti mah nempong manusia teh lain tina beunghar jeung miskinna, tapi tina amal jeung ibadahna. Lah, ulah sok mematahan mah jaya kamari. Ai masalah nu karena itu mah saya leuwih apal di palurah. Percanten juragan. Ya, saking kubeungharna saya nya. Saya mah tarang dahar-dahareun anu pamere komo bari gratis mah. Terus intina teh naon juragan? Nya apa ngomongankeun si Asep? Da si Asep teh kan anak buah palurah. Di obrolan kumaha? Nya tong adeugeutan di Sineng Lilis. Ya kan atuh. Tah make si Asepna di obrolan ku Akang. Nyata gitu. Bari warah tah si Asep ada teh sing bener, sing nalipak maneh gitu. Nya juragan. Tapi dah cek abdi mah ai silih pikanya anjing silih pika deudeuh mah nya teu kuna naon da eta mah sifat manusia atuh. Teu bisa kitu atuh palurah. Yeuh, nanaon ge kudu cocok. Contohna kieu nu beunghar jeung nu beunghar. Nu susah jeung nu susah. Tah, eta kakara cocok. Nya atuh kitu mah kan ki si Asep di obrolan ku Akang. Tah, kitu atuh, lain dia tadi. Yang satu saya mek mulang heula. Ya enggak? Yuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan
Aku jalma beunghar teu beuki nu gratisan. Ayo bea. Ari si Asep teh ka mananya? Nah, geuning nembe teh teu aya. Padahal kan abi teh nelpon sareng si Asep.
Paling kunci tadi berapa ya? Oke, nah Lilis di luar kene. Apa nanti kira di bapak? Nya, hilap. Dia tuh buka kuncinya. Astagfirullah. Bapak, tinggal dikira ibu. Kenapa, Lilis? Tuh, Pak, tinggal dikira. Kenapa dia, Lilis? Tuh, Kak. Wah, bawa ya bangsa nih, Lilis. Wah, Lilis, atas bapak teu aya. Makanya yang modal kawin deui, Lilis. Aduh, kumaha tuh? Imren Lilis mau boga mama anyar deui, Lilis. Bisa. Aduh, nah. Bisa tuh man, orang ke Kang Juna dulu yuk. Terus sok-sok bola kayak gede liburan ya kurang. Capek isuk-isuk nanti kaburit hayo we mencetan. Mana awakna teuas biasa badak Jawa. Soalnya mana inget badak Jawa ka urang? Henteu tuh mang heureui. Sing mikir atuh mana temannya badak Jawa bewokan. Mana itu? Wah, kumamang ewok we. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, gimana mana? Tes di Kang Junen, pantai syukuran jadi lurah. Oh, tuh saya syukuran lagi geus angeus. Wah, sudah mang ewok mangalilakeun. Geus capek. Ih, kieu teh leungeun acan ya. Alah, geuning naon tuh wok maneh? Teuing euy. Jigana mah kasambet kamari tah basa pangijem tuyul geuning. Wah, mana masuk disangkut paut kunjung kitu wae tuh. Oh, mang ewok mangai we segala lupa teh kan disangkut pautkeun kitu. Nya bisi we atuh ente kasambet. Pa mungkin wok maneh kasambet ku tuyul mah. Nu aya tuyul kasambet ku maneh. Tuh, maneh mau ngomong teh sok ka mana karep wae. Terus tah. Maneh rek naon ka dieu ta? Ka dieu teh urang eta non aya beja maneh gering cenah jeung ieu aya titipan ti Palurah. Oh, titipan naon tuh? Buka tuh. Kadeukeun. Ya, kala sih. Wah, rezeki anak soleh ya mah. Anak soleh meureun maneh mah lah. Kumaha maneh lan penting aing boga duit ayeuna mah. Ya, Sep. Rasep. Alhamdulillah, haturnya mang. Lumayan kanggo Mas Beas. Nya, sami-sami Sep. Urang ge nunggunya geus dipencetan ku maneh. Nya mang, nyantos nya. Abdi bade mangkat heula ka Kang Junen. Oh, nya jeung atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok aya urang mana? Apa eta maneh geus tah? Betahan tuh. Lah gane ngayeta naon? Wok maneh mending apalan. Ya apa aing mah adat maneh mah. Peme dibere geus nyokot sorangan maneh mah. Oh atuh wok. Terus lah, balik. Ayo tak. Tuh. Aduh, milik mati mana weh. Coba kayak nu urang jeung si beok ge.
nih ngapat duit orang. Ungkap panggil jelema di pek-pek aja sih. Pak, Lilis bade kambingin heulanya. Oh, mohon sok Ris, kare di jalan nanya. Nuhun Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mending ke kebun aja mah. Cendol dawet 500-an. Limang awe. Yuk. Man. Agan. Kunaon kan ganu parusing gitu. Sing sopan atuh ulah ku arit. Maaf. Pugu ieu keur pararusing euy. Nah, pusing kunaon? Kamari mah anu ngabangsat geura. Mah nya. Pugu. Rek naon nu kalengitana? Duit na lemari eueuh. Lobanya? Nya lumayan lah. Cukup aja modal kawin deui mah. Lebar gan euy. Pugu heueuh. Ya cek maneh man kira-kirana sahanya eta pelaku nu nyokot duit urang? Kela. Kajadian teh pas balik lingkungan ti palurahnya. Heeh. Tah. Anu teh hadir di palurah keriungan sacik. Tadi kela. Oh, heueuh man. Cacing si Asep. Tah, berarti pelakuna si Asep. As maneh man euy. Nya teu, mamanya si RT ya. Geus eta ieu mah congteang si Asep yuk. Nah, ayo. Rek wangi heula. Yuk. Kaditu. Heuh yuk. Nanti. Enggak bukan. Mana sih? Maling kedudukan orang ah. Iya. Kala, aya naon ieu gan? Lah gandeng, tong sok ape pita apal maneh? Ai salah abi naon? Maneh kan nyokot duit urang? Oh, sia teh ngaku nyokot duit naon aya gan? Lah gandeng, man sikat man. Lihat lah. Ah! Bantuan! Maneh ka elek ku si Asep tuh. Ayo ngomongin bantuan! Ayo. Menang! Man, sorry man. Ya. Pokoknya mah lamun mana isuk temulangkeun duit urang, mana pasti menang ka nyeri leuwih ti ieu. Man, ayo balik man. Man, ayo balik ayo. Iya, nah.